close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Wih ngalalahan ieu teh. Seueur teu. Seueur Kang. Ari akang eta nu jeung cuma rambutan jemput. Kamu naon jemput? Oh, rumah. Seueur nu mana? Salit ka Kang. Aduh abi kan heula nya. Ada eta heula. Nyada heula. Balik ulahnya balik pamajikan sieun namun jebak utang loba ka Bang Emo can kabayar kumahanya Bisa keneh. Kenaon teh? Dia kunaon deui atuh? bingung ya teh Bingung kunaon. antara balik kali ditutang ku Bang Emo Lain, di dia jadi bingung gitu nya. Padahal orang kota mah lamun kaleuweung teh beuh pres gitu nya. Herang tis celirang pada bener. Nah, ari urang kayaan di leuweung der bibingungan jiga di kota wae. Nah, masalah Bang Emo ieu nya. Atuh da kumaha ieu teh bingungna teh kieu. Da sebenarnya teu perlu bingung gitu. Urusan masalah Bang Emo, nah ieu teh perlu masalah peran salaki kabina karakter. Ulah nyalahkeun awewe. Lamun misalkeun si awewe teh gaya hirupna tinggi gitu kan nepikeun ka nginyeum ka ditu ka dieu ka Bang Emo ka Kosipah paling utama. Nya ulah nyalahkeun lah gitu kan nya. Nah maksudnya eta teh peran nya akang ye didinya laki mah ye mata kudu bisa ngadidik. kalau Hah? pindah ka ditu pindah Nah gitu ya. Jadi lamun pamajikan buka hutang yang ulah nyalahkeun teh saha, ulah kudu bingung, salahkeun mah diri sorangan. Ya dan ngaranna salah mah tanggung jawabna ge lain masalah merenot tahun teh adidik tuh paling utama makana kudu naon ayeuna nya jol-jolan kawin isukna teh care kawin care gitu kan pas ditanya-tanya gara-gara naon heueuh si awewena dengan nyameup rubah hutangna ka ditu ka dieu ya kitu terus kolot-kolotna cari cik nah makana yeuh nya ayeuna ya kadiri urang atau kasaha urang lamun misalkeun anu ngaranna pernikahan mah ulah ningali si eta teh mawa motor ningali si eta mawa mobil si eta ge di mana malah bisa ngajamin tetep anu bisa ngajamin mah dina masalah nikah mah naon pahaman masalah agama sok piraku rek lieur keneh tuh tingali alam sakitu ngareunah kieu namun sakitu ngareunah kieu hayang wae rungsing rodet ningali lagi geus we atuh keun ada hari memang hutang ada kudu dibayar anu penting mah urang ikhtiar ulah kudu lieur-lieur teuing
Pemajikan bisa kali. Di bulan. Tahan Pak. Pacaran di kalian saya keren. Tenang ya. Dia rakyat di kalian. Kopi nomor berapa? Saya mau lari lagi. Oh, kayak kira. Usaha di kota ini berarti kecil. Dia kalau langgur. Tunggu pegawaian terus. Anggarannya jelas ini bapak. Anu di kota itu. Di kontrakan mereka. Kecil. Kira ada yang ngasih gue adalah selesaikannya. Beres dulu. Kurang bingungan lah. Ujung kalau kirakan juga. Duit semoga. Musibah benar-benar menerima azan Allah bisa sama azan Allah mantap di arelingnya jelma terjadi nanti istirahat habis di 5 waktu ulah tinggalin mencipta tuh tinggalin anu mengarit pare sudah budayakan di rumah ya mudah-mudahan di desa Timbalan ayo ulah benaknya COVID corona kayaknya mudah-mudahan secara lama ya barunya aturanna reng-rengan anak relawana secara lama tapi galun orang harap bantuan tuh puas sekalian mereka liar aing ngapung enggak ada tua urang ningali ieu pare tuh urang manu urang mah hayang ningali gunung dinding ari ka ditu tuh bakal nepi mah nya kumaha jampe lah ya hayang sama anak arep heh jampe
yang main hayang ngapu udah bukan itu. Bayangan di kamar bisa, langsung kalem dikit dulu nah. Hayang ngapu ke gunung udah makan itu tuh. Itu paling dikali lagi. Hayang ningali suasana gunung. Sama dia dengar lah. Dia dengar lah. Atau sirah lah di sampean itu urang. Wah. Kali abang Ija laki nira si Arjuna adu kutogok lungguh bersama sila bala sila aja adu wah ini saya mana jik jiper Kang, gara-gara COVID, semua kegiatan jadi terhambat ya? Buktinya sekarang semua kegiatan terhambat. Contohnya kayak mudik, terus kerja juga di PHK, kumpul sama keluarga juga nggak bisa. Bahkan untuk travel juga nggak ada harapan. Tapi untungnya, alhamdulillah, sekarang bisa menikmati karena PSBB sudah ditiadakan, sebaliknya new normal. Ya mudah-mudahan aku berharap kedepannya bisa normal kembali. Takkan bisa terulang kembali cerita cintaku. Dan kini aku kan menunggu saat bersamamu. Oh. Indonesia, sembuhlah Ibu Pertiwi, sejuklah dengan makmurmu. Kini engkau sedang ada penjajah asing lewat tak kasat mata, seakan meresahkan mentalitas pribumi. Wahai kau yang asing, pulanglah, lalu banyak menjadi jatahmu. Ini giliran kami menghijau kembali dengan hangatan sapaan. Banyak yang terlirik namun tak bisa tersentuh. Banyak yang jauh menjadi tak bisa pulang. Yakin sebentar lagi kau akan pulang, dan negeriku kembali tenang.